Ku bismillah dikawitan abdi ngadama syairan kisah tentang kejadian gempa bumi dahsyat pisan. Kaping 21 di Cianjur tos terjadi nu disebut gempa bumi pakeuh sadaya jalmi. Dinten Senin nu harita sekitar 1:30 Cianjur diterpa gempa matak geus sararea. Seueur nu jara di korban imahna ancur-ancuran harta benda teu hargaan mobil mewah katindihan. Tanah longsor campur hujan palebah cugenang pisan malah mobil karungkupan jamina aya limaan. Di dinya ngabring bantosan katuangan jeung mie instan di jalan ge maregatan sugan aya nu masihan. Sedihna kabina-bina seueur nu leungit bumina malah nu hilang putrana oge hilang carogena. Ieu mangrupi pepeling pados urang teh aleling panan teu daek cicing nu maksiat sing kuriling. Gawe dosa tos biasa ngarasa henteu doraka nu matak Allah teh murka hingga nurunkeun pilara. Bumi Cianjur teh hancur diparake ngadon lacur hirupna eueuh kapaur ngararumpakana jalur. Mugi sing jadi panegur ka rakyat kota Cianjur tobat ka Allah nu luhur hirup sing meunang diatur. Mugi rahmat jeung ridona teu hilap panghampurana dipasihkeun saageungna ka rakyat Cianjur utama. Taufik sareng hidayah mugi sing berlimpah ruah ka kami anu gagabah mugi Gusti ngaijabah. Hayu urang aristighfar ka Allah nu Maha Ghaffar malah madar kenging ibar hingga dosa urang lubar. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin ya